Berapa ngasna? Jantan 3.000 neng. Dari gue atau ada caketnya gitu. Ngomongna tuh ya. Kenapa tuh? Neng, pada kemana? Pada kamu ada tinggal tinggal. Aing mana namina saha? Mau sih ya? Oh, mau usi anu baheulana jualan lauk. Betul ada. Oh, hayu atuh ku akang dijajabkeun. Dan rada jauh lamun mapah mah. Mana ayo? Neng, di mana asalna? Di Bandung kan? Oh, katawi satu tina raraina. Kumaha gitu kan? Geulis. Ah, si Akang masuk bisa wae. Sampai neng. Paling mana ini? Itu neng. Oh, nuhun abdinya. Mohon, acan kenalan lah tuh. Kami abi Atep. Adi ya juga. Mohon. Teh, cek pangeserkan oya ka cek kokong. Cek kokong nu mana mah? Cek kokong menghasilkan teh. Nuhun atuh ka dia kisna. Ce, Mister Uyah. Mangga Neng Yuyun atas lami tependak kumaha damang. Alhamdulillah, ce kokong sareng Mang Hasan kumaha? Alhamdulillah damang ineng uyahna 2.500 pangosna. Nuhun atuh cus. Nuhun. Sami-sami. Saha? Eta inci mah usis Neng Yuyun da manita robahnya geulis we teh baheula ge. Nih Pak Beng. Nuhun atuh hayu bade mulang heula. Nuhun. Itu Atep jeung geus jeung Seneng Yuyun deh bawa-bawa bogohan. Banyak mal daikeun Neng Yuyun ka tukang ojek mah. Buah-buah make susu gitu. Bener tat, manya si Atep ujuk-ujuk kacanto jeung jalma anyaran wawu. Tah goreng patut gitu. Maknya teu make susuk mah, make asihan meureun, meh loba nu bikaresep. Ah ngaraco maraneh mah. Teu percayaeun maneh mah kamari kuring nemponeng Yuyun mamawa kembang. Geus tong ngagarosip we mah mungkin Neng Yuyun kikituan mah. Sagelis-gelis maraneh mah dituduh nu macem-macem. Ah, maneh mah modus eta mah. Eta mah sih. Neng Yuyun bade mesen naon Neng? Bade meser bahan-bahan kanggo masakan, ce. Jang masak atau jang sasajen? Tong kitu atuh tat. Sasajen. Nya sasajen kamari kuring jeung Neng Ranti nempo anjeun mamawa kembang. Eta mah kanggo nyekar ka makam Abah. Halah lalaki resep ka anjeun mah pedah make asihan. Geus tadi tong ngajak ribut teuing pan tadi tos diwaler kembang teh kanggo nyekar ka makam. Asihan, naon eta teh abi mah teu terang. Ah waduh, sabaraha heunceu jadina? 30.000. Ya cek, kade cek duit si Yuyun mah sing ti tuyul. Tuyul, cek saha abi miara tuyul. Menang duit di mana atuh ngajual diri Kakang Atep. Aduh eta bahasa meni bebeldagan kitu. Fakta nakang dibobonceng we ku Kang Atep. Ah, atos cek teu janten meser sayur lagi hayu lah.
Yun, tadi lah Yun, cong ngobrol. Kang Atep, mangga Kang kalebet. Cekap di dieu wae, cong ngobrol di teras. Ayo Kang ke teras. Yun, ari Yun nah bet ngajauhan we Akang. Henteu Kang biasa wae da. Geuning kamari pas pendak di jalan ku Akang diajak sareng, Yuyun kakak balik deui ka warung. Atos we Kang aya nama jauhan Yuyun isin Kang di dieu dituduh nu henteu-henteu. Baruk dituduh kumaha. Entos we Kang, Yuyun bade kalebet deui bade aya pidameun. Nyaan ieu masih Atep di pelet si Gana. Pelet, sanu melet. Si Yuyun Sok fitnah neng tati. Tah, dangu ke. santai we atuh. Tiba heula ge neng Yuyun mah geulis jadi teu aneh atuh. Nah make pelet sagala. Terus bisa neng Yuyun mah jantan kembang desa Nagaluyu ti karaoke. Rasa tersaingnya jadi we mitna. Hanteu keur naon? Kang Atep teu nanaon amang sareng Ranti. Teu naon ai kitu kumaha? Ke Yuyun mun tarangan kumaha? Padah ulin jeung Ranti. Teu naon ku Akang kamari geus ditolak. Ditolak maksudna? Neng Yuyun nembak ka Akang, dan Akang hoream kudu capek-capek ka Bandung, mending jeung Neng Ranti. Bohong Akang mah, gombal. Da nyata meuni geulis. Ayo cong memotoran. Ayo. Apa ngobrol? Neng, gimana asalna? Balikan di. Akang gan Akang hoream. Kudu capek-capek ka Bandung. Ih, leun cicing heula. Bodoh. Mari kuring nemponeng Yuyun. Mama. Action. Matos ditolak ku Akang kamari. Ditolak? Stop pokok kan inget. Jadi aneh atuh. Nah make pelet sagala. Bisa neng Yuyun mah. Ada ini geram deh. Jangan. Baruk dituduh kumaha. Punten atas dai deui di dijana. Atos wae Kang punten bade kalebet deui aya pidameuleuan gitu. Atas wae Kang punten bade kalebet deui aya pidameun.